atuh ayeuna mah kabeneran gapangi jeung Tuhan Kangjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah unggal penting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban nah dek dibere ilmu maneh ku kaula lantaran lamun maneh ngagelo umat bakal ngagelo cacak-cacak maneh anu tahajud unggal penting doa unggal penting kemudian ngagelo ku gara-gara setan atau kau memurid maneh ulah gua gelo aju kudu kumaha tuh keyakinanana ya cek Kangjeng Nabi Ibrahim maneh tata dina aya tahu aju kuari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teu henteu aya sorangan aju kuarieu hirup sageus hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain can ngatur Allah lamun Allah nyabut paeh kuari diayakeun we hirup jeung paeh nasa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ke ajal bakalna nyawa keluar paeh tamual paeh nang sata paehkeun nang Allah kunaon riweuh-riweuh amat maneh tieueuh kaya nang Allah kuari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kaler ka kidul kawetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakkeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh ku Allah bakal dicabut nyawana kok ngadoa haju bimbang endek amat si pikiran igoda deui ku setan keur Allahumma ngadak sing ada teh urang lamun peuting ngadoa eta setan teh mengelilingi urang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad a'udzu billahi minasy syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim walamma waqa'a 'alaihimul rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani Israil Allah nabi maradi wa nama qalan semangsa tuniba alaihim ngatasalu Fir'auna parisu siksa al-azab tegasa siksa qalu maka ngucap ala Fir'aun ngucap pada Musa ya Musa uda'u ngadoa sirah Musa lana kadoa insun sadaya rabbaka ing pangeran sirah Musa bima'ahida indak kalawan barang kang ngajanjiakeun Rabb indaka ing dalam sanding sirah mingkos fil azabi anak saking dan hilangkan siksa saking sun sadaya naman alam mengimankan sun sadaya lain lamu kasamin utolami kulam kasam kasab tayati lamun ngilangkan sira anna saking sun sadaya rizaing siksa lanu minan nalakayati maka bakal ngimankan temenaning sun sadaya laka kadua sirawana nun silan lan yati bakal muculkan insun temenan insun sadaya maka sumertan sira Bani Israil ing kaum Bani Israil falamma kashafna anhumul rijza ila ajalin hum balighu
idahum yankusun. Allah alam bimaradi falamaka syakwa maka samang-samang ngilangkeun Sun Agung bidoai Musa kalawan doa Kangjeng Nabi Musa anhum saking ahli Firaun hari zaing siksa ila ajalin maring waktuhum utawi ahli Firaun balik ikut kang tumeka kabeh ing ajal izan kaget ari kala iki kasyafnahum utawi ahli Firaun iku yan kusuna pada ngudar janji ahli Firaun kabeh yan kuduna tegese pada ngalaludar ya ahli Firaun ada min janjina ahli Firaun wa yusruna lan tapi ahli Firaun kabeh ala kufri mingatase kufri ahli Firaun فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah alam bimaradi fantaqamna maka nyiksa Sun Agung minhum saking ahli Firaun fa'aghraqna maka ngarami Sun Agung ahli Firaun fil yamin dalam laut al-bahri tegese lautan al-mili tegese banyu kang asin biannahum kalawan satuna ahli Firaun bisababi annahum gawadu kalawan sebab satuna ahli Firaun iku pada ngagarakeun ahli Firaun biayatina kalawan sakayat Sun Agung makan lanana ya ahli Firaun ana saking ayatina ghafiluna iku kang lali kabeh la tadabbaruna tegese ora nangan-nangan ya ahli Firaun kabeh ha ing ayat Firaun beserta kaumnya disiksa ku Gusti Allah. Ini itu larang pangan, wailah nu pohara, tetap masih kena buang kawarah, ditunduk kana karasulan jeung kanabian Kangjeng Nabi Musa alaihi Kangjeng Nabi Musa nyanggakeun ka Gusti Allah kabang kawarahan Firaun jeung kaumna ku Gusti Allah dicoba diberi siksa 5 siksaan dahsyat fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wadama ayatim mufassalat dibere banjir nu pohara dibere sinutan nu pohara dibere kutu tumak nu pohara bangkong ambalaya cai jara digetih sebagai tanda-tanda anu jelas karena kenabian Kanjeng Nabi Musa alaihissalam tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin gumede sombong tetap teu percaya ka Kanjeng Nabi Musa. Masya Allah mahal hidayah man tajak dili lamma wa alaihimul rijz ketika terjadi kali ahli Firaun teh siksaan anu sakitu dahsyatna qalu ya Musa kaum-kaum Firaun teh dararatang ka Kangjeng Nabi Musa mundur ke Kanjeng Nabi Musa ngahayang-hayang supaya siksa na leungit ketika kaum Kanjeng Nabi ketika kaum Firaun dibere banjiran nu pohara genangan air nulir teu beda jeung laut
eta kaum Firaun datang ke Kangjeng Nabi Musa dengan bahasa anu lemah lembut. Ya Musa, heh Musa, ud'u lana rabbak. Coba atuh ngadoa jang kami ke pangeran anjeun. Ja pangeran kami mah Firaun geus teu daya teu upaya. Boro-boro ngalengitkeun siksa puguhnyana ge pangeran tersiksa. Lamun leuwih dengekeun ku anjeun Musa la in kasyafta anna rijza lanu'minanna wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Lamun anjeun ngadoa ka pangeran anjeun dengan keyakinan anjeun ku pangkat anu geus dibikeun ku pangeran bima ahida indak ieu kenabian, anjeun ngadoa supaya dileungitkeun ieu siksa haju leungit dengekeun ku anjeun Musa lanu'minanna laka, kami bakal ariman kabeh ka anjeun, wala nursilanna ma'aka bani Israil, jeung yakin kami bakal ngamanggakeun kaum Bani Israil dek dibawa ka mana bae gitu. Pan hebat jasa. Lain lalagaan. Oh, pohara jasa. Bener cek Kangjeng Nabi Mas. Ih, Musa, kami mah tilok ngabohong sakali. Kangjeng Nabi Musa atuh kapan kita dakwah kemudian kaumna aya pamentah yang dileungitkeun ieu siksa dengan perjanjian lamun siksa leungit teh kapan bakal iman, harapan Nabi harapan Rasul dakwah teh supaya arariman. La salukum alaihi ajro teh hayang dibayarnya mah lain cara si eta. Nu penting iman. Ngadoa Kangjeng Nabi Musa, ya Rabbi Gusti Pangeran sakumaha Gusti uning ngabawa kaum teh menta ka abdi, lamun teu dileungitkeun ieu siksa ieu teh bakal ariman ka abdi sebagai rasul iman pangeran teh Gusti jeung kaum anu terbelenggu Bani Israil anu kuari jadikeun budak ku Raja Firaun teh geus dimanggakeun dek dibawa ka mana bae ge supaya salamet. Ieu mah abdi mangan sakadar mudah-mudahan Gusti ngaleungitkeun siksa Gusti. Kangjeng Nabi Musa ngadoa ke Gusti Allah seketika eta kene eta banjir teh leungit. Banjir. Kaum baralik hebat Musa. Sugana geus teh hebat sihirna aja hebat. Duta tarina janji bakal iman tapi ternyata teu iman. Buang kawarah jasa tak kaum Firaun. Ku Kangjeng Nabi Musa ditungguan arariman nasa kumaha janjina tapi ternyata horenganan tetep teu iman. Kangjeng Nabi Musa unjukkan deui ka Gusti Allah. Begitu unjukkan deui ka Gusti Allah, ku Gusti Allah dibere siksa nomor kadua simet. Simet geus lain simet hiji dua lain puluh ratus ribu juta tambah simet teh triliunan. Datang ka geus teu bisa barang dahar saminggu kaum Firaun teh. Atuh unjukkan deui titahan Firaun ka Kangjeng Nabi Musa. Ku Kangjeng Nabi Musa atuh diduakeun deui. Ngadoa ka Gusti Allah sakumaha perjanjian tadi tapi ternyata setelah siksa tetep buang kawarah bae. Mereka tilu disiksa di ku Gusti Allah ku kutuk itu keneh ementa doa na eueuh deui tetep bangkawarah bangkong gitu keneh terakhir getih tetep
begitu dengan doa Kangjeng Nabi Musa perjanjian nyana jalir bae diabadikeun perjanjian kaum Firaun beserta Firauna dina Al-Qur'anul Karim nu kurang dibaca ieu walamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu Palamma kasabna barang Gusti Allah ngalengit-lengitkeun kana siksa dengan pelantaran dua Kangjeng Nabi Musa siksa anu diturunkeun ku Gusti Allah ka kaum Firaun kemudian Kangjeng Nabi Musa ngadoa leungit ila ajalilhum datang ka masa anu nyana daratang kana eta masa yakni masana disiksa saminggu setelah saminggu leungit setelah leungit sabulan ke sabulan turunkeun deui siksa jebonggawan buang kawarah teu daek iman siksa deui saminggu ngadoa deui deui nang sabulan reda tetep teu arariman siksa deui ila ajalihum balig kumaha tah setelah kuari geus siksaan idzahum yankusun